hiji abdi ka kebun binatang. Loba sato ciptaan Allah ningali anu ieu beda rupa. Ningali anu itu lain rupa sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunia tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangfaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung keimanan.